nanya kernaonnya kelempang lah. Nyakan kernaon deui. Sahabat lempang. Emang motor si Mang ke mana? Nah, ya motor mah di imah. Eta aya motor naon meuli atuh Mang ku Mang teu dipake mah. Hah? Maksudna kumaha? Kenaon meuli motor ku Mang teu dipake mah. Jadi kumaha aing we? Motor-motor aing, paling bari lempang be sehat. Jalan-jalan ngabuburit bari jangan kolot. Tah, ieu lemah. Anu beleg. Nah, belum kumaha. Beli motor tuh tinggal batu baru parake. Ayo beli motor teu dipake kalah kami di lempang. Ya atuh kumaha urang we atuh naon? Salahna naon? Ieu. Ya salahna kunaon buat beli motor aya anak lempang keneh mah. Ya salah di dinya tuh. Motor saha? Motor di dinya. Terus lamun urusan ada di dinya ngatur-ngatur urang. Ya kenaon beli motor aya teu dipake mah. Jadi pake atuh motor gimana? Kumaha? Sabar mah, tong mati. Ieu sasi saom. Sabar deui. Wati. Abah. Nah, anu pada ka mana mah? Pade ka handap, pade milarian kolak. Kolak. Jauh-jauh ka handap. Pan mang di ditu ge aya, pan tukang kolak deket imah mah. Astagfirullahaladzim. Kapan bari ngabuburit, bari lelempangan ka ditu. Alah, alasan eta ngabuburit. Kunaon teu meuli di deket imah. Didinya boga hutang. San boga hutang. Tama geuleuh, Pak pernah masih aja. Panten nyebutkeun geuleuh kumaha sok neangan we omongan wae. Yeuh, Mang. Hargai anu deket heula dibanding anu meuli anu jauh. Asih Mang teu ngajaga Kapan bari perasaan. pan bari meuli ieu meuli rokok ka handap, pan di ditu mah warung rokok. Yeuh, soal meuli rokok mah eta mah alasan sih Mang. Yeuh, Mang. Kumang bayang. Mun Mang nu dagang kolak eta di deket di tetangga Mang teh. Ek meuli kolak ngaliwat, meuli kanu jauh, balik teh mau mawa kolak. Manehna perasaan teh kumaha? Di aing ge pan nu deket dagang kolak. Teh mau meuli kanu jauh, si eta geuleuh-geuleuh kunaon aing. Nanti kan Man teh mengundang untuk fitnah orang, Mang. Aduh, ieu mah erek lebaran neangan we piomongeun. Ieu nonjok zaman ieu batal teh nya. Padahal sakedeung deui ieu aing mesti onjok we kitu aing. Erek lebaran Sing geus aing. teu bikin pisan. Meuli kolak rasa kanu jauh. Dablek motor teu dipake. Geus sidik motor aya dibeli ke naon. Oh, Geus sidik tukang kolak aya di deket imahna beuli kanu jauh. Terus aing kudu kumaha? Beli kolak mah di deket imah we. Di deket imah. Eta motor jual deui we mending itu dipake mah. Di deket imah we tong kanu jauh he. Kan aing rek Ya meureun ulah hargaan atuh tukang kolak di deket imah meuli kanu jauh. Ai bener teu dinya teu boga masalah mah jeung tukang kolak eta. Anjing. Kan lieur meuli motor teu dipake, meuli kolak kalah ke kanu jauh. Udah diomongan jelema model kieu. Ya, tinggal Rek marah hayam. mana bayam kumai cek godin Godin naon aing mah moal godin. eta yuk gehu putih cek godinnya Ek marah hayam, hayam urang can diparab. mah itu hayam lagi Ah, ya itu pan itu kandang na di ditu tuh. aing teu percaya ya mah Teu percaya kumaha oh sorangan. mana po Pan itu hayamna di ditu. Sok kepo sorangan maneh kunaon di dieu? aing mesti cai Bohong. mesti cai Godinnya. ada tuh Bener. udah ada Ah, cing. Surya, Godin ya maneh. puasa aing mah Aing marah hayam lah. Percaya? Hah? Percaya tuh? aing sok nempo aing Aing marah hayam. Kepo sia mah. Kepanggil anak kecil. Tunggu aing dikelabui. Salamatan aing. Cek naon eta? Pan ka magrib ge acan. Ek marah hayam aing. Malam hayam. Marah hayam. Marah hayam, na kunaon di dieu? Red. Naon? Tiraha hayam beukeun peteuy. Kuya, tiraha beukeun gehu. Sia baraban hayam. Alasan we emang aing teh budak asan. Heupan hayam urang mah sok hayangeun nu kana dieu. Hayangeun gehu.
Betul, oreg nu kana ditu. Hayam Percaya? naon? Hayam naon sih teh? Kapan itu hayamna tuh? Nah, aing leuleuh. Tuh, aing naik maraban hayam. Tah. Tuh. Geus 2 poe tadi parab hayamna. Piraku aya hayam beukieun daun gendang. Hayam Cek hayam teh paling naros sambelna mana? Moal anjing moal kitu. pan hayam urang masuk hayanganan kana rieu. Tuh, di dahar geura ieu. Tuh. Teh. Di dahar Ya. kan? Mikir sia teh geus jeblok. Era atuh ku anak maneh ku si adik sia teh. Budak maneh wae ge puasa tamat wae. Nah, aing maneh geus jeblok. Heran kumaha pamikiran ieu. Tuh pan aing maek marab hayam ieu mah sok kaleubihan pisan. Alasan teh nu lain atuh sia teh ulah maraban hayam. Piraku aya hayam tiraha anjing ayeuna 2026. Tiraha anjing beuki peuteuy. Tiraha beuki gehu. Tuh pan hayam uing rada beda sejen. Langsung kuya. Sita ku aing reke. Kok ngelakeun bisa awas sekali-kali deui sia. Contohan tuh anak maneh ge rajin puasa. Contohan atuh era ku budak. Eta ieu hayam uing can diparab. Bah. Eta parabna. Aduh. Aing mah puguh. Da keur lagi datang bulan. Tuh puasa ge. Gitu. Rezeki anak salah mah di mana wae. Di mah we sanggup nasieun ku pamajikan. Akhirna menang si kutu kupret ieu. Kepagi ku aing ekodin. Aduh hayam kieu gede. Hewan cikil goblok. Boleh. Daging. Naon nu dimaksud aki-aki rabi? Hampura mendoyok. Kos budak pisan elek ku anak aing. Ku aing disenget deui ya deui. Ampun, Pak. Aya naon wa? Emang jeker madang si goblok ku aing sengetan we. Ku aing kulodong. Keur madang di mana? Di dieu tadi, di daun sampai segala si goblok. Aduh. Nu bener. Ka mana jalan mana ayeuna? Ku aing sengetan lodong paling kabur ka ditu tuh. Si koplok ngomongan sama ka aing jigan nu heueuh koplokna teh. Eta sangun urang pake marab ayam. Da dibawa. Si Malek sia teh pira ku marah bayam jeung peuteuy jeung daun sampai sia ku nyuk. Pan Si ade godinya. Ku aing Udah tante wa. Udah. Poy mah. Entah wing mata ngagodin. Belum. Wah. Anjing. Sa anjing. Arwala teh naik ngodin. Tak ieu mah. Mana ke kunci naon ieu teh? Ah, ieu kalarasan. Abdi kuncina ical. Manawi si Mang Tiasa ieu. Mumpung si Mang ka dieu, ai biasa mangkalna di mana eta teh? Kang, abi mah lain tukang nyervis panto, imah. Abi mah nyervis kunci mobil. Betul itu Tiasa. Kita bisa tuh kieu mah tuh. Le nyarios satu. Nyarios kumaha pan manehna paduwe. Naling-naling we aing. Kumaha lain. Masih mun ka ditu deui atuh. Kalau nyalahkeun deui koplokna teh. Ngomong atuh ti tadi. Pan aing kan jelaskeun kita tadi kan kalau ka highway na dudut we aing. Kaambek-ambekan. Ambak-ambakan kumaha koplokna teh. Karena sok aing jalma itu ditinggalkeun koplok. Udah teu apa kuring Mang. Mangna aing tukang sugi mah panto. Bisa. Anjing gede amat goblok.